ulah kaget iya winang no ngaturkan semakaturan rawuh gini teh menak ti astina ya hang nuhun semakaturan rawuh cageus seuling Bagong kasar di Sunda Bagong pada di Jawa mendewek teh Bagong cageus seuling Bagong alhamdulillah gitu ayeuna teh sehat anu teh cegih cedit naon ari aing baru kana dewek ibu cedit mureun ibu cegih semahaturan rawuh sepuh nuhun jangan euy saya aja hibar sih wilujeng sumping doloy wilujeng sumping belat bot ti abdi ge doloy ngomong teuing aya ku disolenang kene ta enong lah cicing tenang sareng sah loba man baktos cenah kasepuh di angger Prabu Suyudana Raja Astina nuhun kumaha kaayaan di Astina dina waktos ayeuna mujeuh pot syukur euy keur kumaha pareena di Lebak nah tinggal langkung ka dinya ya tante keur kumaha pare nuju cara ricing di sawah cing balik sia ngomong teh maksud aing teh kumaha pare teh geus reuneuh duh kada teu terang pare awewe na apaan pare mah digambarkeun ada ge dewe Sri Sri apa sia Sri apa anu sok diangge kana gorengan teri teh mah teri mah di mana urang geuning boga pemajikan urang teh boga anak teh eta teh hukumna anak teri anak tere jauh tere mah di mana urang numpak kendaraan ulah lempang eta teh tere nepi tere beleguk teh mah tere mah samara mah sereh goblok si ceponya tong dilawanan atuh bari nage sarwana eta ka mana karep wae ngomongna teh si goblok eta ku sarwana atuh kabina-bina teuing saya teh ngomong teh ka mana karep we kuas lain jeung menak ai menak mah puguh sok hiber nu hiber mah manuk lain menak hari manuk mah di mana urang geuning di jalan papangihan aduh euy ieu manuk duit menak tama sia teh jauh teuing ngomong teh mah nya tina manuk kana menak ai menak mah di mana urang mangge barang di menak urang kana tak di punak beleguk teh matuh atuh sia teh kabina-bina teh jang tong dilawanan ya punak mah hanapun sirah punuk sama aya punuk mah dicarekan batur geuning urang teh ini punung sama beleguk punung mah aya laguna geuning nya walungan ti kota Bandung Cikapunung sama nah sia teh punung nya punung teh eta teh geuning naon nya pan sok dipake tiung ku awewe tudung dengekeun ku sia ai tudung mah di mana urang geuning ku batur teh cilaka dewek diteungeulan euy nah mah keur diteungeulan ditudung maling dituding teh mah beleguk ai tuding mah geuning sok dioperasi suwing teh mah
ai suing mah geuning sabangsa jeung entok soang ai soang mah di mana budak ning mangi kareuwas sok gegebangan wae teh soang soak teh mah tuh ai soak mah baju di mana di berewekeun teh soak soek teh mah eta kudu dilayanan wae atuh teh garelo anak si Semar mah nah sia teh gelo saja ai gelo mah di mana urang aya barang di jero taneuh di gelo digali tah goblok tuh kabeh we gelo ieu mah aku sarwana atuh awalna can ka bawah ai gali mah geuning sok dipake dina ramo aduh cincin teh mah ali beleguk ai ali mah geuning buru-buru atuh ulah ali-ali teuing lila nah sia teh jauh-jauh ali ah nyata atuh lila mah paman aing ngantos maot lili teh mah atuh ai lili mah geuning sok dipais lele emang beri jalan rauh atuh ai lele mah atuh di mana orang digebug ku batur teu wani ngelawan lele lewe ai lewe mah dengekeun naon apaan pusara ge pika hayang geuning paleleweh paleleuwih bapak jauh paleleuwih ai leuwih mah sabangsa jeung teureub kaleuwih atuh teh mah sarwana ieu sarwana gelo kabeh nah ai keleuwih mah liang belut geuning aduh mani keleuwih mulisit teh mana sia teh jauh atuh ai mulisit mah kapal geuning maju ti hadap waduh meni mulisit melesat jang melesat nu kitu mah melesat mah lagu naon melesat gapung luhur jauh di awang-awang geus jang ganeng manuk dadali eta maksudna mah meureun si cepot teh meureun si Tarida manuk dadali mah dadali bapak teh si dadan dali atuh teh mah nah sia teh lawan bodas sulam herang di
kaget cuman ulah kaget lu ruas aya naon ieu teh sepuh asa kagunturan madu kaurugan menyan putih ya abdi aya naon ieu teh nun kieu ieu mah saperkara hayang panggih datang ka dieu euy sumuhun kadua perkara nanti eta menang utusan anu jadi ratu ngembanti malah anu jadi raja bisi maneh teu apa wayana kejadian di sawarga Maniloka teh di Astina geunyeuleuh masyarakat negara Astina teh ngamaruda yakin kaancam ku Batara Kala komo jalma-jalma anu dae korupsi ayeuna teh sarieun sabab kitu numutkeun beja tilu beunang dipercaya cenah Batara Kala terek ngakanan jelema jararahat nya hasil tatanya di paranormal bakal negara waluya bakal salalamat syararea tapi Raja Astina kudunya ke hiji pusaka hari eta pusaka teh nyaeta endong eta anu disolenangkeun ku maneh wayahna eta endong teh kitu keuran rupa-rupa harta kakayaan 7 paturunan moabea enong iya enong iya sih eta nah boga sabariji sing cenah kitu ada mung ieu hiji-hiji nah eta jauhnya ti negara Astina ka dieu sabaraha dinten 7 bulan saminggu euy datang ka dieu eta enong marukana teh didatanyakan ngagadeung dina pudunan ngadudut di datar pon kitu deui kahujanan katiisan kepanasan kaibunan sumuhun jauh dijujuk kang di tiang teh eta enong nu dipake ku maneh rek dipenta rek ditukeran ku harta kekayaan eta nu jadi udagan di aksara waya naon eta teh naon eusina teh ieu mah teu aya eusina kosong bolongpong nu eta naon atuh make nu kitu eta sing aya sok aya nu masihan artos teh sup pamana aksesoris masihan wajib pantatangga teh teh aing ngalangkung teh anu masihan wajib ranginang bus iya aya nu masihan beas 3 kinta bus kana endong nah abus gitu ada abus wae kana endong semar mah iya tah dek dibeli eta teh ya jualnya Pak jangan rahau buru-buru Pak abdi hayang HP ya rek SMS-an Pak cukup halona telepon kan gitu nih yang nah ada HP maloba dijingat dinyata gen sipatat geuning ngagarantung barodas tape tama euy tape ieu mah HP hari HP mah di mana urang belah pare geuning eueuh sia di jalan HP teh hapa tah mah oh hapa ai hapa mah geuningan sok ieu sok ngalalauk di balong apo tah mah haji apo jadi kana hapa atuh si teh aponya haji apo aya apo mah pergi jeupah apu tah mah aya apu mah lain minantu bah umri apud tah mah hari apud mah di mana digebug urang teu bisa ngalawan apud ampun ai ampun melauk leutik impun tobat eueuh deui meureunankeun antep
impun masuk dipakai iya gini upan pergi ngang mujair lukut teman mana jauh cenah impun kana lukut jauh atuh tina impun ya kana ampun euy alah ramainya aduh mangga cenah make jeung kedah ditukeran sagala nu ha dibikan ih demi kateng termanagara mah bujeng hingga ka enong jisim abdi mangga ikhlas soleh ini si Semar teu sangka si Semar teu sangka maneh teh soleh mah jeung teh cedit geuning eta nasa teh nepikeun pajar si Semar pedit teh nyeta duka teuing atuh geuning soleh kabina-bina heuh syukur mah syukur euy kira-kirana hayang sabaraha diberi duit tekedah nah jauh di jugjug anggang di teang hawatos teuing proyogi ieu enong maka jeung kedah amuing bisi pajarkeun sim kuring komersil cici jang karunya deuh teuing jang nah geuning ngaleos mah ditukurkeun anda dah bung hiji-hiji nak lah. Ada di aksaraan MU. Bade dibuka punya ada izin. Lain, nama ke izin. Bisi ngoceak dari paku gitu. Dipaku. Hor. Tina naon bahana si Semar. Tina kai Albasia. Nah tete. Alah ampun. Bilih ieu mah Bilih jantan sudon mangga eta di aksaraan ye enong jisim abdi mangga kasangaku eta mah bade digentosan nuhun aya naon maneh pot ye teh tika pungkur pun lanceuk teh ngalamun wae hayang mio teu pira hor padahal loba teu cicing lacang mio mah di ditu uluh nuhun atuh bulan dek nu jabrik dek nu naon bulu tilu mio naon mio geuning eong gitu lin nya ada ucing mah jauh-jauh ayo ucing mah di mana urang ujug pajak geuning hayu urang ucing ulin oh bro jadi ya teribikeun mah sumuhun mangga sok atuh anger Citra Yuda bawa ka jauh bagja nu taya papadana penastik kersayang tumampara ieu inggih ieu enong Semar Badranaya barang pada dicandak ku Citra Yuda ngadak-ngadak ngablesat kawang-awang lu dulu itu nah amuing nah ya entong naha setek koplok sakina terido mah ku ngajar kamana karep bisa ngomong teh dek ngaheureyan ka aing rek ngaguna-guna dek ngadu ilmu ka aing tejo loba Kurawa teh sia ngajar 100 Kurawa teh apa hiji-hijina ana teh apa Kurawa ge moal kadang-kadang teu nyatu nah kudu beak waktu sapenting jemput nataan Kurawa lamun kitu carana eueuh kajaba lintang ti siasa kulawarga kudu dipodaran itu ujangna ieu kejadian eta ku bapa diheureuyan nyao meureun teu ridoeun eta mah nya teu ridoeun teh sahana mun eta enongna nu gablegna sia teu ridoeun mah sok dek dibalikeun deui mah itu ujang cilaka dieu dipae aswata macana ka dieu
Hei, keluar Semar, keluar. Aya. Tuh manusia. Oh, kolot eta didengkek nepi ka hare-hare. Pantas eta hiji anak bapak digusur dibuntang bantingan ukur merong. Jauh ka jalan teh. Di mana bela anak kanu jadi bapak? Mana letakna ka jalan teh? Ai nyarita kawas nu heueuh rek bela dek kanu jadi kolot ai buktina geuning. Ngan barang pentana we tiba heula. Oh, panasan. Pandalenget teh. Mikir lain heuleu. Aduh. Ngomong soal agama. Ai sia ngejedong bae. Ya, Pak, tulungan aing ya. Modal. Udah. Iya. Aduh, udah. Tolong aing udah. Modal sejerik. Iya. Woi, modal sia. Hah? Halo. Woi. Silakan dulu itu lanceuk aing dialungkeun. Tulungan atuh Nah, ya kejadian jadi kieu ya. jadi ngalah. Tolong. Bibi Dawala. Wis kena dihimpin asti kesah yang ini. Dawala anu parantos ngagoloh-goroh ti corona. Aya nu nyanak ti awang-awang cahaya anu ngawujud jadi manusia. Unirahangan dika Dawala. Anjeun jalma anu tetua jeung teu dosa. Memang kitu numutkeun skenario. Yen tetep kudu ngalibatkeun jalma anu tetua teu dosa. Sabab moal kapangih asli lamun kabeh teu ngalibatkeun diri. Sabab keagungan pangeran anu sakitu seueurna. Para robuna, para pangurus anu sakitu teu eureun-eureun dina sumujudna ka Gusti nu kagungan. Kabeh hartina aktif, kabeh hartina ngalibatkeun dirina nepi ka ngawujud nu jararadi. Ayeuna mangsana keuna ka maneh pisan saolah-olah sekeseler kaula. Dawala memang meureun kudu kieu jadina. Perjalanan hirup jeung romantika kahirupan waras tumakaning jati-jati tumakaning waras waluya kulit patepung di jeung kulit
daging patepung dijeng daging tulang patepung dijeng tulang getih patepung dijeng getih urat patepung dijeng urat kalayan kodrat irodat anjeunna widi anjeunna ridho anjeunna rahmat anjeunna mujizat anjeunna hikmat anjeunna cager maneh dawala damang teu sakara-kara lilir yang merbangun ia merbangun kayang impen sare sakadapan aduh di mana ieu teh di hiji tempat akhirat sanes akhirat nah geuning akhirat teh dunya keneh nah ieu makhluk naon seungit kastori angin-anginan kakara aing ngamuk kastori kieu ieu nya lisah mana ieu lisah beda alam minyak lisah beda alam kumaha sabab alam maneh jeung alam kaula geus beda kayak tadi kakuping ku abdi teh ieu tadi akhirat geuning dunya keneh akhiratna beda sabab alam akhirat teh beda-beda ngaranna di alam akhirat teh loba deui alam di antawisna alam barzah alam malakut jeung sajabana hei seueur geuning alam teh nya saha panjenengan teh ngaran kaula sumuhun tunggal ulah tunggal tunggal mangan hiji tunggal keneh maneh kaula maneh lamun diukurkeun kaitu namah maneh teh anjeunna keneh kaula ge anjeunna keneh sabab maneh jeung kaula jajadianana keneh jadi alam akhirat maneh ayeuna teh nyaeta alam akhir tina pagawean maneh nu tadi ayeuna karasana sanajan maneh menang kapeurih tapi karasana ayeuna ti ayeuna kahareup maneh bakal tenang jiwa raga maneh bakal tentrem jeung ayem ngandek nanyakeun heula dawala geuning uninga ka ngaran abdi memang apa dupi salira teh kumaha pencakakina ya jeung abdi maneh teh boga bapa abdi teh gaduh bapa saha nya Semar tah Semar teh boga bapa Semar teh kagungan Rama kaula Ruben lain Ruben kaula mah ngaranna kaula teh Sang Hyang Tunggal bapakna Semar jadi kaula ka maneh teh incu Gusti ieu teh aki abdi alah ai aki ngora keneh jeung kasep ai aing incuna goreng patut nya sabab kaula geus beda alam
gening di ditu mah anom wae da di ditu mah eueuh nini-nini eueuh aki-aki rekep deng-deng papak sarua di alam mana di alam katunggalan. Oh jadi ditunggalkeun mah teu aya nini-nini teu aya aki-aki hartina rekep deng-deng papak sarua kabeh pada tunggal makhlukna. Tah lamun maneh hayang salamet dunya jeung akhirat pek geura tunggalkeun kanu kitu kanu kieu oge da kabeh oge tunggal makhlukna. Maneh ulah wani-wani nyaci ulah wani-wani ngahina jeung mitnah ka batur sabab eta anu disebut batur ku maneh teh sabenerna mah tunggal keneh anjeunna. Hei jero ieu dalam kaum jadi tunggal keneh teh tunggal kunaon maneh pangna paeh dipaehan kusaha ku Arjuna ayeuna hirup deui hirup dendam teu ka Arjuna margi abdi mah nguping katerangan naon yen hirup mah kudu ngahampura ka jalma anu geus ngadoliman urang. Bagja dawala batok bulu eusi madu maneh panginten mana kitu ge eta teh kapangaruhan tuluy nu mangaruhanna teh dipercaya. Jadi hartosna teh nemongkeun anjeun Gusti Arjuna teh lemah jiwana nu mawi ngadoa we mudah-mudahan juragan Arjuna teh cing jemar cing langkung iman takwa ka pangeran datang tosna oge upami dihongkeun mah ku anjeunna panggih jeung aslina da moal pasti bakal boga rasa kaduhung nu mawi ku abdi bakal dihampura. Aduh nuhun dawala ujian maneh ku sakitu ge geus katarima tapi maneh teh kudu ngalibatkeun diri ieu kajadian teh perlu rengsek sabab lamun teu direngsekeun maka terus-terusan fitnah ka kulawarga maneh kan tenan kulan nanging saha pengacara na abdi teh da puguh naon atuh nu dikudu dipake buruh abdi hartina teh kudu rangaek memeh tanukan abdi teh nya pengacarana mohon keun we kaula aki maneh nu jadi pengacarana aki teh advokat ongkoh teh advokat naon advokat teh geuning sok dijus apuket tamah atawa nu hajat penginten pan eta teh nu hajat teh kagungan advokat apukah eta mah atuh nya tong heureuy aki mati isah nya nuhun atuh aki berat nyuhun berat nanggung pelan mung kedah kumaha ngarengsekeunana keuneh urang manunggal teh ya parkirna teh dina kamanunggalan parkir didinya lamun teu parkir dina kamanunggalan urang bakal kalunta-lunta kumaha cara sangangkatangtosanana maneh kudu ngalalakon ayeuna rengsekeun ieu pasualan jang dewek jadi artis nya jadi selebritis dek ngalalakon aing nya
Manya nu boga lalakon tapi ka orang ngonyol kieu goreng patut atuh cing kasepe sapertos Dede Yusuf nya hayang maneh disalin kan tenan bener mohon pereumkeun panon maneh ayeuna ngan omat ulah terus hees moal nya Sang Hyang Tunggal Watak wantos sacidu betus sakecap nyata salamina aya dina kamanunggalan ieu dawala leungit diri nu sayakti ilang warna nu sanyata jadi satria kasep ngarempereng koneng nu recah ieu sesekar ninglang resah ia sesekar ninglang saka aya gilang gumilang dawala abdi ya sabak awak maneh yang nepi ka ginding kieu ya aing teu make karemong aduh eyang pula berat nyuhun berat nanggung berat narimakeunana ieu abdi nya moal disebut ayeuna mah abdi teh nya wujudna geus robah sifatna ngan asma maneh kudu digenti sawios asma mah gentos kumengi ieu lain asma batu kieu mah asma teh ngaran jenengan oh sumuhun atuh tos dawala sutisna ngewa atanapi Abdal adawala Abu Bakar nya eta mah Bupati Bandung Barat atuh sumuhun roti bakar kinten-kintenna saha atuh nya Raden Putra Bambang Dawala Anik Wijaya Kusuma tong eta atanapi Dawala Eko Patrio ulah saha tuh pinggaraneun maneh teh Bambang Suryaningrat aduh Surya Hartina Cahaya Caang maneh teh sabenerna mah ge goreng patut maneh teh teueuh ningrat yang kakaranya ho aing mah geuning teueuh gedean nya teu sangka baheula mah aing di lemur teh jadi lebe ningkat jadi lurah nya sugan kada jadi camat nya lurah Cilangu Pasir Langu genah lamun make eta ngaran saya cekaplan nya cocok tah kitu nanging kumaha ieu abdi tos kieu naon pagawean abdi ieu anu bakal ngahasilkeun jeung nyalamet lamun aya keur kauntungan sorangan mah ieu mah hayang kauntungan balarea we kauntungan nagara jeung bangsa kaula alus wayahna maneh teh
saat sana ngarengsikeun ka Arjuna supaya aya pangwarah ka Arjuna ngan omat tina ngawarahna ulah aya dendam hate ieu mah supaya eling we jadi doa teh buktina dina gawe maneh nyaeta pangwarah lamun tina dendam engkena yakin bakal loba murang maring anu temahna jadi tindakan anu anarkis lamun ngayakeun tindakan anu anarkis engke bakal kanyahoan ku batur bakal kaciri lemah na maneh teh jiwa da kedah profesional atuh tah eta sumuhu sae samemeh maneh init kaitu wayahna maneh kudu boga heula pamajikan gaduh bojo wah gaya nu daek ke jelema sangsara kieu bogoh moal nempo hartana engke ge ku nempo rupa maneh bakal bogoheun eta awewe urang mana urang Pasir Langu lain urang Cimareme lain Batu Jajar lain Gana Soli lain Gana Sasmita lain atanapi Gana Serongeng geus tuh di negara Purbakansana aya hiji putri geulis kawanti-wanti endah kabina-bina lucu taya nunuruban ayeuna teh bapana eta awewe kakara boga minantu tapi kajelema anu bisa ngelehkeun patihna tah wayahna elehkeun ku maneh tangke maneh bakal menang idangan atawa hadiah Nobel lain putri anakna tah kitu asik jang teu sangkanya taya bukti kajelema anu sadar kajelema anu sobar kajelema anu tedendam kajelema anu sok ngadoakeun kajalma anu ngadoliman urang buahna maneh bakal menang widadari nyaeta putri geulis ti nagara jig hayang naon maneh di dinya mah sabab eta nagara bakal diwariskeun ka maneh Gusti jadi aing boga mio teh nya ulin ka Pasir Langu teh kana mio we berengbeng nya ka jalan-jalana moal unggah palintangan we kitu kana galeng nya parkir motor teh moal dina make tempat parkir moal di mana dina tihang listrik digantungkeun nya atawa dina parangong waluh jik maneh geura ini sumuhunda atuh sagala rupiah oge kedah sareng ilmuna sepuh naon kedah sareng ilmuna jeung aing ngaran Bambang naon tadi teh Suryaningrat aya sorak kieu teh naon nyaeta kudu dirobah sing rada ngeunah we meusan kumaha sok kokotor nu dina tikoro piceun dehemkeun aduh sok ngomong kaulah ngomong atuh kaulah tuluikeun kaulah ya antep tina tangkal kai tong dikitu-kitu atuh ngewa aduh cekap sakirupina cukup adek-adek kumaha kadanguna ieu sora kaula
cukup non gening loba ade-ade di antarana ade Ari ade Dodi ade Karsa ade Rono aya syukur bagja kumbayangan sarang adean deui geus cukup loba teuing maneh teh saya dupi ilmu tah ieu meureun anu disebut laduni teh anu jarang pisan kena na ka jelema naon sagala pagejeng ilmu na hayu kapan eyang tadi sanggup jadi pengacara maneh keun bae di mana nyarita meureun eyang nu nyarita ngan maneh ulah mawa karep sorangan jeung sing bener susuguhna ka eyang naon atuh nog hayam dawegan cikopi pahit kupat lepet nangtang hujan kupat lepet tang kolentrang tuni jadi aing kabawa tang angin maksudnya leras jadi eyang dek manungga jeung wujud hidup dek asup ngabaju miraga sukma ka hidup oh saek mangga sok mepek bayu maneh mepek bayu teh ulah ngarenghap dina waktu 3 menit atau 5 menit mangga polong-pongkeun jalan keur eyang kosongkeun hate bersihkeun hate mangga lajeng ieu ka manunggalan lepet kana Gus harus kanca bejana ya saya marah cenah kanca aduh kabeneran neneangan nu jadi adi beureunya tetehnya kadulur deng delet deng tumilar gitu mah deng delet deng tumilar gitu mah oh saya boneka cantik dari Singapura boleh dilirik tapi ada lapur ini galangkung ke sakedap rusuh sakedap ke sakedap kurang ngobrol heula rusuh na teh aya waktu seueur keneh kapriyogian sakedap we urang ngobrol rusuh mah kebeurang ke di situ boga ongkos ku kaula diongkosan duka bumi kitu mah aduh euy dewek teh jadi sulang seling hirup teh euy da jelas kitu getih si dawala anu nyak celakannya deuleu di mana piragrageunana milarian naon dulur ulah saha dawala ngaranna teh ngaranna dawala pangna di teangan bangsat dawala teh bangsat dipaehan da kudu boga barang cecermet duka di mana ini mah ayana dede dituding maling kurang dulur abdi teh jadi sulang seling teh da kaedanan ku dulur da atuh da geus teu kumaha jeung dulur ngaranna ge abdi teh sakapeung ngaco hirup teh ngan rada karembo aing disebut gelo teh eta kitu sakadeung eling deui sulang seling abdi teh
Dedeh dupi salira teh saha teh ngaran kaula Bambang Suryaningrat. Wah hade ngaran Bambang Suryaningrat di mana deh kaula teh sabenerna teu puguh padomukan kieu we apruk-aprukan ye anak jalanan alah tapi kasep ge gini putra menak ieu mah tapi kaula teh teu puguh bapana ieu teh teu puguh lemur kayak dupi eta kagungan dangdanan kitu di mana warisan baheula uluh warisan di Palura Andi nya warisan di Palili nya ngan warisan di Palili teh dipiapikeun ka Mang Dasri ku Mang Dasri dibikeun ka Yusuf gitu tuh aya mobil dewe ngaliwat haduh jadi pangna dipaehan teh dituding maling kulan kudunungan ngaran-ngaran nasib anu leutik kulan eleh teu menang eleh lompat teu menang lompat paribasana dendam abdi kadunungan makanya kita tadi asuh ti lelemut di akod-akod ti zaman bolon di oklet ti lelemet ari geus gede teh mulang tarima pajar abdi puak paok nya anu jadi korban mah pun abdi da abdi mah kaburu lompat jauh dede kumaha mun pindah ngadunungan abdi mah kajen teuing pamulikeun motor rek ngojek we jeung tibatan kudu pindah dundungan jadi halorea ngadunungan kaljuna moal nyangan hate mah di ditu keneh maneh teh tos sok kitu eta mah keuna harewos mah nya makina kontrakan kitu kulan ngaran maneh teh cepot bapana Semar abdi nu dipaehan dawala ai ngeunah abdi teh boga abdi paeh teh sabab warisan ka abdi kabeh tanah nuhun ulah aya sabaraha hektar tanah Semar teh 7 tumak setengah nya anu 3 tumak mah keur digadekeun teh eta tanah sakitu itu bulan sanggup lamun ngadunungan ka kaula mangga asa kudu puguh we sabulan-sabulana hayang sabaraha sabulan nya sabulan mah hayang 30 poe we anger lain ieu mah gaji duitna abdi mah hayang nemongkeun heula gawe we aden nya nemongkeun heula gawe sakira-kirana goreng atuh abdi pangnyarekankeun abdi moal aya mah ngandungan ka sasage bakal getol aya mah nya gitu lah moal belang betong moal nampi jaipongan aya mah abdi aduh ampun hak atuh lamun kitu ngan abdi teh pangmaleskeun pangmaleskeun naon kana kanyarian dulur abdi ka saha ka Arjuna lain males tina ngewa ieu mah pangwarahkeun supaya manehna teh eling ulah loba teh kapangaruhan ku nu sajen kapan ku pangeran oge geus dibejaan dina ayat geuning anu sok harewosan karena batin urang teh nyaeta ti golongan manusia jeung golongan jin nya minal jinnati wan nas geuning surat naon teh dina surat Anis gitu Anas eta surat Anas nya uning ada di surat Anas di mana di Subang seueur geuning Anas ganas eta mah atuh aya nya
ai ganas mah teu make surat tunggu ngange kumaha handayat omat butuh ganas sisa truk geuning eta suratna aya nya sakitu hayu tuturkeun kaula sae kaula terek nanyaan kaula terek kawin di ka putri raja nagara anu disebut negara Purbakancana mangga kurang ngiringan we abdi mah asa kitu we pamaleskeun sareng deui abdi teh pangneangankeun anu ngaran dawala boh bangkena boh hirup kene keun dibantuan ku kaula teh asa kaula anteur de kawin heula ngiringan deh ngiringan iya ya dek tanyaan we oh eta teh geulis eta kan pibojoan kaula teh geulis putri raja sugana tuh abdi ka indungna apa ni indungna mah aya mun salakina mitoha kaula ieu urang paehan heula we satria kula ngaran kakasih teh Bambang Suryaningrat di mana nih teh Jalan Cagak batur mati nagara ieu mati Jalan Cagak nama rukana bakari doeun raja boga minantu ka urang Jalan Cagak sanajan teu doaeun mitohana ari bogoheun awewena aing ge dayang seuri atuh eta mah jeung di Jalan Cagak nya ieu budak itu tukang banyol ieu iya aduh campur urang baretona urang anak Darso nya ngan pamajikanana geulis aya eta tukangna tah ieu teh bapa kaula bapak anu sasatna ngasuh ti zaman lemut ngakon-ngakon ti zaman bolon wayah aku cai teh pun anak ulah ieu banyak bapana goreng patut abdi mah kapungkur keur leutik cacingeun nya ririwit tidak cacingeun teh abdi teh langsung abdi teh kapungkur teh nginum baygon bakati goyang cager tuluy kasurupan iya wah rupa-rupa penyakit tak komplikasi kuring teh roromeheun hapur penyakit teh ai indungna tah waktos nuju dilahirkeun indungna teh kabur nah da teu dipangusahakeun ku abdi wah jelema prihatin ieu jelema sangjara popois gede huluna ya tenang bener maneh tega larat tega pati tega bogoh ka putri sok nuhun atuh ridho bapana lamun nepi ka paeh paehan we ulah nya ara abdi teh kudu jadi anak teh kumaha ngalunyak ti budak hayang pakaian kieu teh abdi dibelaan wah nganyuk ka hutang mun kana teh ayeuna ge can kabayar ieu hutang abdi teh iya jelema ripu ya malahan kahayang teh gede anu teh hayang kabeli HP HP di mana tadi Cipatat ngagarantung barodas nih kita sampe goblok tape cuma atuh ai tape mah di mana urang parantos digawe kesang lu atle eta tape ca tempat capek masuk di reno sok di sama cabe sama ai cabe masuk di bose besa sama satu tong dilajana no eta kumaha sidik jelema lieur ieu deui atuh deui bet gadengekeun batur di aya senopati nepi ka belenggu ampun lain eta mata nepi ka sadek kitu ai sugan aing jengkol tadi mah Suryaningrat ngaranna urang Jalan Cagak
iya deket Kang Pilot dirinya deket Kang Pilot iya iya teh sebenarnya mah sebenarnya passion kai kayak itu kaya kata makan ya kebantis dek meuli kai lain dek menta iya sok ya atuh aya kitu onaman sok tapi eta nu tukang ulah jadi di tempat ayo lalaju di sisi ya atuh da bisi kegalai di tengah mah sok di dieu didoakeun anak king jimat awaking basa mah belum tanjung rebun-rebun mangga Kangjeng Rama Buya ieu putra bade okop pegangan pati mugia we Buya tiasa ngadoakeun naon Buya teh Buya geuning huy dibebaskeun kana lebu nu panas teh Buya huy bubuy tak gitu sok kesep mangga hayangnya hoy kasep nganti sudi aing ke jelema balangsak mah boga minantu ti ulah peupeuskeun huluna euy ieu garing ti koro aing cai cai nu amis euy teh manis euy aing raja nu gelut deui sia Gusti ya pada kaleut nuhun jika katu pilih passion bala-bala untang banyak raja akan bala-bala saja garing ti koro goblok nah siain amis ya cai teh ih sugan teh gula panginten orea Gusti aduh paling dijejak sia hebat si budak teh itu ya moaya nu leuwih ti patih nagara ngadeukeutan manusia we abeh teh jauh hakaneun eta teh keur aing teh nu tadi tedus teh hendak abdi lapar sia mah gentian sia mun dibeak kabeh geuning sia atuh tong dibeakeun kabeh nya atuh ieu bilih palai urang isingkeun deui ku abdi aing kudu ngakan waduk moal kuat eta budak teh 7 poe 7 peuting teh budak teh tatapan suhunan kuat teh ti gulutuk siapa ka itu gelo wae deuleu patih nagara mah di jero guha anu pinuh ku rupa-rupa sasatoan sato nu meunang kabeh oge leutik atuh teh mah tapi anak sim kuring mah dina sumur dikeum dikeum na sumur sabaraha bulan 3 tahun satengah teu pae eta pae anak tetangga teh mah anak kuring mah henteu anya nu gelo nya mah geuning naon lu ayah kasihan bunga-bungahna dari dalam manusia dengan tatabuhan kieu tatabuhan tereh narima amplop Satria kula siapa harane ngaran kaula Trijaya Sakti aya eta abdi gorengan teri meuni teu nyari sia oh pantai sia pada geuleuh ka aing ngewa banyak Kang disebut nyari maksud jeung tujuan maksud tujuan kaula gerak turun tina kerajaan ya kudu dipilih ku rakyat belajar tigek gue
belanjang jigek keduanya pemilihan umum iya masih sistem kerajaan sanajan raja adalah tetap lembaga pangluhur nama rakyat sanajan raja nasi lain lamun eueuh rakyat rek mimpin cucunguk aja nulu tiket euy lain zaman kolonial itu mikir teh dihakan sia ku aing sia ku aing heulakeun wani akang dicacag sia ketewanian jelema wah penek-penek tapi wani sering sanggilang petekel nya geleutik aya loba mah deuleu eleh sia teh da elehna sia teh kudu leutik di gunung sok aya aya kabudayan sok tulang jetum coba teh setum tulangan abong nu gelo kaula Trijaya Sakti anu bakal bisa ngusir sampean Batara Kala urang ajar dorakati kolot sia teh kala naon sia dorakati kolot wah sia lamun kitu carana aing tong maka dia tadi itu jelema tu anu tukang tu anak si Semar heulakeun ku sia hakan ngeunah 3 pek sarua jeung bawang bombay heuh sia disangka cikur ku aing naon heuh sia cikur teu nyambung goblok cikur mah deuleu perintah urang teh kudu cikur ka pangeran syukur reguk abong buta tuh akang na bawa ai syukur mah di mana aing jabri kudu disyukur teh mah cukur cukur mah kue nu buleun cucur nah sia teh cucur mah deuleu di tukang sia aya liangan bujur teh mah coba gerak keluar Batara Kala ayo ayangnya tapi syaratna ulah ngalibatkeun nu sajen urang patutunggalan anjeun jeung kaula benar tega lara tega pati dor ditunggu di luar ya siapa kaca ayo kan jagungkeun aing jantan urang patutunggalan sajeung aing sok bina-bina teuing sia teh ulah hayang kareca ekek cucurut hadapeun batu ulah hayang kanu pegek camerut sia teh gede nyatu ya urang silih hina jeung aing hina kumaha lamun ambek eleh naon lamun ambek eleh sok sia hayang nyaho dek saha heula dek dewek heula ka si lain atau si lain heula ka dewek dewek heula ka si lain jadi perangna perang mental dor saha nu gede amok di antara urang duaan aing heula sok sia teh goreng patut pegek ketos nyaho sia ketos ngucur ceuli bau sia teh bangsat garong culametan leuheung lamun bogoh ka budak orang pada sia teh ka nini bogoh teh eukeun mah hapur sia teh ongkoh roromeheun purujus ai kabeuki nu umum mah batur mah sangu dari beti muning Allah beri bebeakan naon timuning dicoek ku simut naon ngeunahna teu kapancing teu kata mah sia teh bau sungut teu kapancing saja berarti bau sungut teh sia teh bau bangke kuat euy geus naon teh nutupan ceuli teh kadenge sering jadi teh paingan anjing paingan anjing
Baik teh abak atuh. palingan teu ambak na ceulina dicocokan si goblok daguan deu nek nutupan ceuli Bener ngarulik dah ya. sok manehan ka aing ngahina si gelo naon si gelo naon teh Ajeng Ajeng ngabekok sia ele ngabekok sia teh goblok ele ambek ele tapi aing ele pinter aduh toba